Nuhun bisa. Bisa mulai sampai SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sedang di acara Milang Kala, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya yang ke-41 tahun. Dan saat ini sahabat sedang menyambut kedatangan Bapak Bupati dari Kabupaten Tasikmalaya dengan antusias warga berbondong-bondong berusaha ingin bersalam-salaman, dan seperti inilah suasana di lapangan Komalajaya, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Takut ya, ada belum bapaknya takut ini. Nuhun bisa. bisa mulai sampai SM. Gusti amu kadieu ya aya pangagung ayeuna di dieu alhamdulillah. Kamana si amu? Kamana si amu? Kamana si amu? Tos amu ulah seueur teuing ieu hawa. Ulah mating sepal kami ati. Itu aya markitos panas pangagung ya aduh. Hormatan sim kuring anu saumur dumelah nemen kacumpingan Bapak Bupati hatur nuhun sekali deui Bapak Bupati mohon. Ayo atuh urang bapakeun mohon.
sumping walesel jika lo terkena cicing nganti-nganti tanah sumping kakarati kaangangan kalet nekei ngabandalin kakarati kaangangan kalet nekei ngabandalin walesel sanduk-sanduk kusiwal buka catatan walesel sanduk-sanduk kusiwal buka catatan boro langsorana ngoncam ibrawon semu gemper boro langsorana ngoncam bersawon semu gemper Pun sampun wahapunten manawi tata usaha rumaos buang lelena sakedap antosan heula wa munut kapang agung sejang ngemarkeun bewara keur balarea wa binga Bapak Bupati Sumping tuh atra kalian kalabring gending geraramekeun brami anggera papakeun bor payung gerabukakeun bor payung gerabukakeun bor payung gerabukakeun mangga haturan Bapak Wilujeng Sumping Wilujeng Sumping mangga Bapak kasih jalan.
supi Bapak Bupati Tasikmalaya. Apunten kasih kirang tata jadi hidup kali.